Ya Rasulullah salamun alaik. Terakhir tina khulafaur rasyidin mantu Kangjeng ku anjeun sekaligus sebagai alokna ialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ialah khulafaur rasyidin, penerus penegak keadilan di muka bumi, anu endek dilaksanakeun teh hukum-hukum syariat, wajib salat, undang-undang negara teh ngawajibkeun salat, ngawajibkeun zakat, ngawajibkeun puasa, ngawajibkeun haji, ngaharamkeun mabok, ngaharamkeun zina, ngaharamkeun maling, ngaharamkeun judi. Maka ketika larangan-larangan tersebut dirumpak, nyieunlah negara tersebut sanksi. Sangsina ketika mabok samanina jaldatan, rangket 80 cirida. Ketika zinahna zina muhson, pernah nikahnya rajam sampai pae. Lamun manehanana maling, datangkan nisab minimal 4 gram emas, potong leungeunna sakit. Dan selanjutnya. Ketika di sebuah negara Islam anu keur ngalaksanakeun undang-undang Al-Qur'anul Karim sesuai jeung kehendak pencipta ialah Allah Subhanahu wa taala, timbul jelema nu nentang kana aturan-aturan pemerintah. Jelema nu nentang kana aturan-aturan pemerintah teu nurut kana undang-undang anu enggeus diciptakeun dibuat ku pemerintah Islam tersebut, jelema nu teu nuturkeun undang-undang ngaranna penggerak kebatilan, bugot ngaranna. Karak kurang ngarti kuari. Oh, bugot teh kos kitu boleh. Kuari kumaha ieu lamun di Indonesia atau di negara-negara lain nu lain make undang-undang Al-Qur'anul Karim. Anu undang-undang teu sesuai jeung Al-Qur'anul Karim, kemudian ditentang, eta bisa teu di hukuman bugot. Wallahu a'lam bissawab. Shadaqallahul adzim. Jadi lamun hasil muktamar pernah menyatakan orang yang menentang aturan-aturan pemerintah bugot, nyanggakeun sadaya-daya. Kemudian aya partai ngayakeun musyawarah jeung para syaitanir rajim. Nyananyin satu keputusan bahwa orang-orang yang menentang terhadap keputusan pemerintah, leuwih-leuwih partainya orang tersebut adalah bugot. Wallahu a'lam. Urang mah kuari masa kadar keur ngaji nganyahokeun bugot nu asli. Ketika aya jelema nu menghukumi bugot anu nentang ke pemerintah, nu pemerintahna lain undang-undang jeung aturan Al-Qur'anul Karim, wallahu a'lam. Urang masa kadar nganyahokeun abeh urang salamet fid dunya wal akhirah. Tama batur teu akur jeung aturan kitab nyanggakeun sadaya-daya. Tuh, kos
Oh gitu mah Kiai meureun eta undang-undang di Indonesia teh salah sanu nyalakeun soekeun sesungguhnya ku aing sia sok aju nyalah-nyalah lamun urang ningali butir-butir seseurih heran aing mah Pancasila urang tingali satu ketuhanan yang maha esa guru aing baheula esa di Jawa henteu esa nya nama esa atuh geus kuari ge aing esa bae padahal mah atletik mah esa aing ge nyana teu daekeun esa ta guru satu ketuhanan yang maha esa urang nyebut murid esa bu esa ya udah titik-titik atuh ka ditu dua kemanusiaan yang adil dan beradab tiga persatuan empat keadilan lima nu talar heran aing lain sambarangan butir-butir Pancasila teh kunaon eta ti mimiti ketuhanan yang Maha Esa kedua ketiga keempat dan kelima ditendona di burung Garuda. Burung Garuda eta adalah burung anu eueuh pibuktianana di alam dunia penuh makna jeung penuh arti mun ku urang dihartikeun pamatukna mun ku urang dihartikeun jambulna ku urang dihartikeun jangjangna ku urang mun dihartikeun sukuna ku urang mun dihartikeun beuteungna nah ieu teh kapan lain lalagaan burung Garuda teh anu bisa ngayapak ka mana bae tur eueuh pibuktianana burung Garuda lamun urang ngaji di Ukudul Juman aya contoh burung Garuda mun urang ngaji di Jamul Jawa me aya contohan burung Garuda kunaon dijadikeun contoh pari pibuktianana mah eueuh di Indonesia dijadikeun lambang negara burung Garuda eusina ketuhanan yang Maha Esa di jero burung Garuda ditempelkeun ketuhanan yang Maha Esa keadilan dan lain sebagainya butir tersebut teh aya dina Al-Qur'anul Karim dibawa ku burung Garuda ngapak ka mana bae bahkan terus nembus langit ka hiji langit ka dua langit ka tilu langit ka opat langit ka lima sampai Sidratil Muntaha jauh ieu burung Garuda nama ji otak pikir menang saha eta lamun lain menang waliun min auliyaillah secara zahirna menang bangsa Indonesia menang musyawarah tapi kan aya ilham terlaknat negara Indonesia presidena menterina gubernurna bupatina camatna lurah RT-na andai kata nyana untuk mengikuti aturan-aturan Pancasila anu dibawa ngapa ka mana bae teh nyaho dek ka mana burung Garuda nu jelas bisa nembus ka handap bisa nembus ka luhur sebab burung Garuda mah burung hayalan bisa entep di mana bae lain bae sakadar di Indonesia ka langit ka hiji ka dua ka tilu ka unggal nagara ge bisa ialah seorang waliullah anu dibere ilham nyelundup ke bangsa Indonesia trek dijadikan lambang negara andai kata pemerintahna henteu nuturkeun undang-undang Pancasila nu di jerona eta termasuk butir-butir Al-Qur'anul Karim dalakeun lamun henteu digantung di dunia digantung di neraka jahanam daras presiden mah sugih dinyana gagah dinyana erat arau
Lumantak NU mah ketika aya gerakan-gerakan di luar NU ngagerakan negara Islam di Indonesia, ajak debat ku NU, cukup dengan Pancasila. Yang salah bukan undang-undangnya, oknum-oknumnya. Kurang kumaha Ki Hasyim Asy'ari waliyun min auliyaillah. Ditambah jeung perangkat-perangkat NU menang istikharah lain lalagaan. Geus terlalu jauh urang mun nyaritakeun kos kitu mah. Cukup ku Pancasila ge. Kurang kumaha ketentreman, ketenangan deuk ibadah, deuk ngabangun, deuk kumaha bae ge. Neuleuh ka hareup urang. Pek bae lantaran butir-butir di jerona meunang nyokot tina Al-Qur'anul Karim. Ketika salah oknumna. Tuh, iya burung Garuda aja lah burung Garuda. Mual wakat dijelaskan nu aslina ku kaula lantaran bupati ge teu ngartieun. Gubernur ge teu ngartieun kula mual pati-pati ngomong kos kitu lamun eueuh sejarah burung Garuda. Mun henteu dicaritakeun ku seorang waliullah naon sebabna dijadikeun lambang Indonesia. Kula nyaritakeun bahwa burung Garuda mah sebuah burung anu pinuh ku hayalan, eueuh pibuktieunnana bisa nembus ka luhur jeung ka handap. Dijadikan lambang negara di Indonesia, bahwa Indonesia lain sembarangan. Di samping negara anu maju makmur jeung sajabana horeng aya seorang pemikir nu di luar konstatir manusia sehingga bisa nyieun lambang negara sebuah burung Garuda. Pikir baheula kau bisa jadi burung Garuda, berarti lain sembarangan di Indonesia. Dua barangan. Lain sembarangan. Neuleuh ka Purwadaksi. Moal ka dibejakeun ku kula ke lamun bupati jeung gubernur geus ngaji karak dibahas. Ka kuku-kukuna aya pembahasan, pamatuk-pamatukna aya pembahasan. Ka jangjang-jangjangna aya pembahasan. Kunaon si burung Garuda teu pernah nyingkup kieu bae nya nama. Tetaga perlu dibahas. Beda jeung Haji Pendi kieuna perlu digantung tah mah. Tuh, lain deui burung Garuda ka sisit-sisitna, hitung sisitna, dihitung aya sabaraha ka itu. Berarti lain sembarangan yin lambang negara. Nu mantak dijadikeun targetna ku Yahudi jeung ku Nasrani Panderi, lain sembarangan. Kula geus caritakeun deuleu target bakalna Yaman terjadi. Deuleu target negara-negara Timur Tengah terakhir kakarak Indonesia. Target sarua moncongna geus dikieu-kieukeun kok. Wow. Moncongna geus seperti kieu bae. Tuh, tinggal mencet doang. Tuh. Ka Cikupa geus aya tinggal mencet. Tet, bus. Acur Cikupa. Bojong, tet, bus. Sepatan, tet, bus. Nun teu dimoncongan cuman Cilongok. Aman. Lamun karumpul para pejabat kukula dek dibahas tentang burung Garuda, butir-butir nama meureunanan geus. Eta mah geus dibahas ketuhanan dan lain sebagainya. Eta mah geus aya P4. Ieu burung Garudana dikerekep sia bupati, dipacok sia gubernur, dileg-leg sia presiden. RT mah tambah ku dikoek ku yeuna doang ye. Kukuna sebuah negara anu gede, nu lebar, nu luas, kaya raya tiba heula. Terketahui tongkat jadi tanaman. Masya Allah. Kurang nyin empang teu dilaukan timbul lauk sorangan sepugul entah mata maya. Utak ujeng jeung sajabana. Indonesia Masya Allah. Nancep gendang segede kieu doang cet, berarti 3 bulan ditarik ambalaya. Oh, gua gede kieu. Wah, Indonesia.
geus puguh nu kurang dipelak ti mimiti bangsa dangder segala hui segala macem-macem. Lamun urang geuleuh Karawak Kidang kasepatan bangsa Kucai, bangsa Bayem dan lain sebagainya. Oh, di tanah salos dipelakan, panen, jual, sebodoh. Itulah Indonesia kesuburanana. Urang ningali ka Bogor, ya Allah ya Rabbi. Urang ningali di Bogor geus puguh rambutan, geus puguh duku, geus puguh kitu manggis. Kadu luar biasa. Kapade gelang ka ditu. Ya Allah, nu antak ngaran lemurna ge kadu engkek, kadu peucang, kadu malulu ka ditu. Loba jasa. Eta perkaduan malulu dan tetep nu ngora nama di Garut. Teu kolot-kolot teu mah kadu ngora. Teu kolot-kolot teu mah. Indonesia geus puguh jara radio sagala rupana. Kuari maka cangkang-cangkangna cangkang manggis dikemas jadi obat, cangkang kadu dikemas jadi obat cangkang gitu. Termasuk nusuk orang pakai rujak tumbuk teh naon kadang-kadangna cangkudu anu raragagan teu puguh kuari mah diaralaan ka kembang-kembang nu aya di kuburan, dicokotan, dijual. Kunyana diinum pake teh ngahijinya na jeung arwah-arwah. Indonesia kuari timbul batu-batu. Baheula mah hanya Kalimantan doang boga kucubung. Kemudian Maja Kalimaja doang, kemudian Garut boga batu Garut doang, kemudian orang ke NTB boga mutiara NTB. Hanya eta bae dipasarkeun geus utek-utekan kuari teu kira-kira urang ngadenge aya giok 3 kilo panjangna. Beuh budak kasih giok. Lain lalagaan mah geus puguh giok Aceh, geus puguh giok itu Padang dan lain-lain sebagainya. Ngadadak di Kalimaya ge batu bangkong jadi Kalimaya. Batu bangkong dibu di kararian dijual. Kok ini mah enggak mencerek, belum jadi Pak. Datang ka Iraha batu bangkong jadinya. Ya lemban teu nyaho atuh nurut bae, ini bongkahannya batu bangkong menang dihandapeun kolong imah. Geus oknum-oknum geus loba terjadi. Ieu naon suburna lain lalagaan. Jelemana nu berpikir aya, nu setengah berpikir aya, nu henteu berpikir gae. Ilah Indonesia. Anu deuk ngamajukeun aya, nu ngamundurkeun aya. Anu ngacak-ngacak aya, anu ngaberesan aya. Kilah Indonesia dideuleu ku Amerika melalui satelit. Kuari mah lempang ka mana ka ngisi-ngisi geus aya di satelit kuari mah. Salaki dipek-prekan di dapur make batu paranti nyambel aya di internet. Saha nu nyorot ya eueuh. Anak di kulub eueuh nu nyorot eueuh naon aya di internet. Iyalah satelit buatan Yahudi. Poaya kabeh di dinya. Nuker kumaha bae. Nek dibom Indonesia geus teu kudu hese-hese, geus aya di satelit. Urang tingali bae di GPS teh. Pencet tek 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 Cikupa. Pencet Pondok tet Imah Jepandi. Oh aya. Nah geus bom, dibom. Dur geus bisa. Geus babarinya hasak kuari mah. Ya Allah, ya Rabbi, jawaban canggih. Ingin melebihi kecepatan Mi'raj Kangjeng Nabi moal bisa. Oke, dibahas Isra Mi'raj. Ieu mah keur carita tentang sebuah negara. Nu di jerona setelah orang merdeka tahun 45 oleh Bung Karno. Anu Bung Karno ulah dideuleu sosok zohirna, mun urang neuleuh sosok zohirna hungkul sakitu, nu kuari anakna hanya neuleuh sosok zohirna hungkul saha bae ge. Henteu si Mbak Mega, henteu si kitu Guru Guntur dan lain, hanya melihat sosok zohirna, teu pernah melihat sosok batin. Anu dideuleu keris jeung batuna doang.
dele batinna bager bergaul jeung saha Bung Karno waktu leutik, waktu gede, waktu keur pemuda. Cianjur Kiai saha nu diwauhan ku Bung Karno di Sukabumi, di Jakarta, di Tangerang, Serang, Pandeglang, khususnya Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, melangkah terus keluar. Di Padang saha babaturan Bung Karno jeung patilasan Bung Karno aya di Padang. Di Kalimantan saha babaturan kiaina aya patilasanana. Sakitu waktu anu singkat Bung Karno selalu ninggalkeun patilasan-patilasan. Boro-boro di Tangerang, di Karawang aya patilasan Bung Karno, lain jelema sembarang. Urang lamun zarah ka ditu. Tuh kan naik parahu teh ka mana? Panjalu patilasan Bung Karno aya di Karawang patilasan Bung Karno aya, di Tangerang rekan-rekan Bung Karno ambalaya, di Bandung patilasan Bung Karno aya, Jawa Tengah, Jawa Timur di gunung luhur aya patilasan Bung Karno. Dengan waktu anu singkat, janganana umurna pendek, ketika nyana bergerak jadi proklamator kan ngamara keneh, kok loba patilasanana percis kos urang. Pengkolan itu urut aing, pengkolan itu urut aing, pengkolan itu urut aing, ambalaya anak aing kabeh. Aing paeh ieu lain ninggalkeun harta hutang ambalaya, bayar ku si anak. Cak anakna tek modar gitu tah Abah. Patilasanana urang kos kitu balunya. Ieu dek jaritakeun sebuah negara. Urang cicing di negara Indonesia berlambang burung Garuda. Insyaallah iraha waktu kukula dibahas aya catatan-catatanana. Lain sembarangan wali Allah nendin lambang ketika berteng-teng teu akur jeung butir-butir Pancasila. Awas ya gubernur, awas ya bupati, awas ya raja. Hei, lantaran burung Garuda burung nu teu pernah paeh. Hehehe, pancen luhur amat atuh sia ngajina bongan handap-handap teuing. Garuda menjadi nalagaan atau apa? Lamun geus kaenclakan ku burung Garuda, negara mana bae bakal tunduk. Yelah burung Garuda. Nah, tetapi di Indonesia baheula henteu nyieun aturan-aturan sebuah negara Islam. Urang piagam Jakarta ge bisa dijadikeun, tetapi saat eta dipending. Pemendingan eta apa akan terjadi, apakah moal hanya orang yang tahu sejarah. Nu kuari malurah geus teu nyaho camat teu nyaho hanya ngan sakadar piagam tidak dijadikeun karena ieu ayana karena eta. Tanyakeun kanu jago tentang Indonesia, akan terjadi apa tidak piagam Jakarta. Tunggu tanggal main. Nu kolot mah kaburu modal. Sebuah negara undang-undangna Al-Qur'anul Karim belah dituna khalifah nu kuari dijadikeun sultan, dijadikeun amir, terakhir khalifah Turki. Selesailah kekhalifahan. Nah, ieu mah penentang hukum-hukum di sebuah negara Islam. Nu ieu pemerintah teh keur ngalaksanakeun roda politik da sesuai jeung Al-Qur'anul Karim. Kemudian aya jelema nu nentang kana aturan-aturan tersebut. Orang tersebut berkelompok ngaranna bugot. Ialah nu bakal dibahas ku urang mesti kumaha eta bugot. Tuh, Masya Allah, lengkap guys. Lamun ucapan Imam Syafi'i, cek Imam Syafi'i, akhadtu sirata fi qitalil musyrikin minan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fi qitalil murtadin min Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu wa fi qitalil bughat min Ali radhiyallahu ta'ala anhu.
Kaula mengambil sejarah dalam satu peperangan baheula ketika orang ningali peperangan Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi perang melawan musyrikin maka wajib diperangan orang-orang yang menentang di sebuah negara karena berlawanan akidah nyanana musyrik, maka perangan jelema musyrik diambil tina sejarah junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika si Kangjeng Nabi tos teu aya dipimpin ku Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, maka timbullah jelema-jelema nu kembali deui ke agama masing-masing disebut murtad. Setelah mukmin, iman, Islam nyana keluar murtad. Nyin keputusan Sidina Abu Bakar Siddiq perangan jelema murtad sebab ia adalah penggerak teu beres ieu. Maka kula ningali merangan murtad nyokotlah aturan Abu Bakar Siddiq. Ketika aya nu nentang karena aturan-aturan negara di zaman Sidina Ali tentang nu nentang eta teh bodoh perangan ditingali tina keputusan Sidina Ali, ieu adalah merangan bugot. Sampai ka dieu ge da intihan mah teu ditutup untuk kelangsungan sebuah negara. Asal ulah keluar bae ti aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Nu mantak usul fikih mah lain sebatas jang sakieu. Andai kata aya kebutuhan ambil kaidah-kaidah usul fikih Jamul Jawami untuk beritiad. Andai kata mampu can ditutup lawang ijtihad teh. Andai kata mampu untuk menarik kemaslahatan, nyingkirkeun kemudaratan. Silakan bae. Asal lu jitu bae. Ketika eueuh jelema nu mampu seakan-akan ditutuplah fikih, seakan-akan. Nah, lamun kuari ku urang terus untuk kemaslahatan bangsa jeung sebuah negara, terus bae mesti kumaha aturan ada silahkan dibuat. Iyalah sebuah negara anu rujukanana Al-Qur'anul Karim. Terlalu luhur urang nyokot nyaritakeun Al-Qur'an, rujukanana hadis Kangjeng Nabi. Terlalu luhur ngadenge hadis Kangjeng Nabi, makelah ijma jeung kias. Sarua ijma jeung kias berarti make ucapan Kangjeng. Make ucapan Kangjeng berarti make Al-Qur'anul Karim. Mantap. Di Indonesia walaupun lain sebuah negara Islam, tetapi aya filter untuk supaya sejajar terus, rapih terus, naon MUI. Keputusan-keputusan anak ya terletak pada MUI. Nu mantap kula manganuhunkeun jasa ya jelema daraek jadi MUI. Muhun untuk kelangsungan negara. Ayana MUI alhamdulillah gereja lantaran nyana teu daek tanda tangan nuhun MUI. Ayana MUI alhamdulillah minuman-minuman keras ku lantaran nyana anu dihareup langsung nentang ka pemerintah atas usulan masyarakat. Alhamdulillah bir eueuh. Ege bir bintang doang. Eueuh nu sajen-sajen. MUI tanggung jawab di harapan Allah bakal nemui untuk kelangsungan sebuah hukum di Indonesia. Jadi rencanakeun baheula negara namakeun wae negara demokrasi, tetapi lantaran mayoritas Islam ialah urang nendeunkeun MUI. Kelangsungan hukum-hukum Islam terletak pada MUI. Keputusan-keputusan negara kudu nanya heula ke MUI bertentangan henteu si jeung aturan Al-Qur'anul Karim. Mestina kan kitu. Alhamdulillah di Indonesia ya alhamdulillah lah seperti itu. Nah, kunaon eta baheula Bung Karno make henteu nyieun sebuah negara. Deuleu pidato awalna luar biasa. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Eta bae luar biasa Bung Karno. Kita menjaga diri urang ulah ka neraka. Kita ngajaga ahli urang ulah ka neraka.
lamun urang nyaritakeun diri urang persiapkeun rapihan. Lamun urang nyaritakeun ahli berarti anak urang, pamajikan urang, mamang, uwa jeung sajaban. Urang nyaritakeun ahli tatangga-tatangga urang. Urang nyaritakeun tatangga anu berdekatan jeung imah urang, tatangga antar desa, tatangga antar kabupaten, tatangga antar provinsi. Urang mun nyaritakeun ahli urang tatangga antara negara. Urang teh saahli dina Islam nu aya di Malaysia, nu aya di Indonesia, saahli dina la ilaha illallah, nu aya di Amerika, nu aya di Australia, saahli jeung urang dina sarua kalimatun thayyibah la ilaha illallah geus puguh nu aya di Timur Tengah, saahli jeung urang ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga awak urang, jaga ahli urang. Ahli urang berarti nusa kalimatun thayyibah mesti dijaga. Dengan negara demokrasi maka ahli urang bisa terjaga nu aya di luar negeri. Ketika urang terus cek Bung Karno maksakeun urang teh make aturan jeung negara Islam di urang, ketika aya musuh di dia bunuh, ahli urang nu aya di negara batur pasti terbunuh, tidak terjaga engkena. Jadi keluasan pemikiran Bung Karno sarua jeung ngapakna burung Garuda. Dideuleu ku burung Garuda cik ahli aing anu aya ketuhanan yang Maha Esa nu aya di Amerika, nu aya di Australia, nu aya di Eropa, geus puguh nu aya di Timur Tengah. Dideleuna hanya burung Garuda, tapi jasad burung Garuda aya ruhan. Bisa ningali ku anfusakum wa ahlikum nar. Urang lamun ngabahas kos kitu kan pohara jasa. Iraha pernah urang ngabahas kos kitu jajan pernah. Sugan bupati ngabahas kos kitu. Sugan gubernur kalah ka. Kumaha tah? Encan pamatuk burung Garuda. Burung Garuda ngabogaan pamatuk. Pamatukna lain sembarangan pamatuk, ditilai tina pamatukna bahwa burung Garuda eta adalah boga pamatuk anu tajam, anu henteu pernah dimiliki ku burung-burung anu lain. Ketika boga pamatuk anu tajam berarti bisa ngalamangsa teh lain bae make sukuna tetapi bisa make pamatukna. Sebab burung-burung anu ku Gusti Allah dikersakeun pamatukna tajem ngalamangsana melalui pamatukna. Ulah-ulah anu gede model nu sok ngerekep kotok teh burung naon kadang-kadang heulang atau memang tipe heulang kabeh ieu siam gitu. Burung Garuda lebih tibatan pamatuk baregara, leuwih tina pamatuk burung-burung anu sejen. Naon eta ayana ge dihareup lain lalagaan nyana bisa culak cileuk kaluhur jeung kahandap deuk matuk mangsa. Ketika teu akur jeung butir-butir nu aya di jero. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial dan lain sebagainya. Sing hade. Mun urang neuleus sekedar sakitu-sakitu bae. Tetapi saha nu nyiptakeun? Hanya seorang manusia Indonesia, tapi saha nu mere ilham? Hei, lain lalagaan. Nu mantak disabara kali di Indonesia jelema anu gagah seakan-akan dek merubah, tetap teu dilawan burung Garuda ngayapak tidak tangannya. Woi, ada apa? Siga de burung Garuda. No. Ieu jarita bugot. Saha bugot teh? Besi salah nu nentang-nentang kuari ke pemerintahan kemudian langsung disebut bugot. Urang geus nyaho sebuah negara nu dipimpin ku seorang manusia pemimpinna anu rek ngajalankeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim, maka ketika ditentang ialah penentang ngaranna bugot. Ketika lain sebuah negara Islam, wallahu a'lam. Ketika aya nu ngahukum bugot, mangga nyanggakeun sadaya-daya. Sebab seringkali di Indonesia jelema nu nentang teh dibugot-bugotkeun.
urang lamun nyaritakeun tentang nuturkeun kana pemerintah deuleu ayat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Jadi ditu nage atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri, ketika urang diajak ku pemerintah wajib nurut asal selain daripada maksiat. Ketika maksiat teu wajib nuturkeun. Mun bahasa teu wajib nuturkeun macam-macam gak ditunakan. Sebab bahasa umum. Mukhaliful imam bugot eta adalah manusia-manusia anu nentang ka imam, ka raja, ka presiden bihurujin alaihi, ku sebabnya na keluar karena aturan-aturan pemerintah. Tarkil inqiyad telurutnya na aturan imam. Wa man ihakin tawajjah alaihim, nyana nyegahak anu disangharepkeun ka manehanana, nyana embung nentang. Ieu bugot lain perorangan. Perorangan mah lain disebut bugot bagin. Enca. Kelompok-kelompok kecil teu boga kekuatan lain bugot. Bugot mabisarti syaukatin lahum, dengan syarat boga kekuatan, terorganisir. Nyalain kekuatan organisasi sangat rapi. Ialah ngaranna bugot, penentang terhadap keputusan pemerintah. Nyanana geus boga aturan sorangan seakan deuk negara di dalam negara. Bugot ngaranna. Kurang lamun ningali di Indonesia mah alhamdulillah bugot. Walaupun negara urang lain negara Islam ieu mah heur keur carita kabeh manut ka pamarentah. Deuk salah deuk bener. Deuk salah deuk bener. Pokokna nurut ka pamarentah, jeung besi kehilangan. Macam-macam kehilangan teh. NU manut, Muhammadiyah manut, Persis manut, HTI ge manut, kemudian Islam Khuruj manut. Nu kaluar tina aturan-aturan pemerintah. Adapun nyana ngaekspresikeun masalah keinginan dan kehendak masing-masing silahkan. Islam Khuruj nyana nyaritakeun tentang fadilah-fadilah. Door to door ti masjid ka masjid nyana mah nuturkeun sepak tarjang salafus sholihin nu baheula masak di masjid sing adewe urutna besi kotor. Teu salah, jajanna mah dakwah hayu bae satungtung daek ngadengekeun makanya na tunggu nyana di dakwahan bae deuk bener deuk henteu nu dakwahna mah. Terus Islam Khuruj jauh lah disebutna pejalan kaki ka mana bae. Engke diatur dakwahna seminggu 40 hari, mungkin dalam negeri, mungkin luar negeri, dunia atau urusan anak. Ustaz Khuruj itu urusan dunia. Kemudian HTI Hizbut Tahrir atuh sarua bae. Nya mandek yen khalifah di dunia ieu, tanpa khalifah kehilangan tonggak. Kehilangan kekuatan. Selama tidak ada khalifah, deuk mana muntayang. Ketika diacak-acak baheula ku Yahudi khalifah deuk didirikeun kembali. Dunia urusan anak di berbagai negara HTI geus aya. Itu bertentangan jeung pemerintah tek bae. Nu di Indonesia nya namangan sakadar boga kahayang deuk ngadirikeun khalifah. Adapun disetujui disetujui kawin mendeuk nurut baheula aturanna ka pemerintah. Ngan kami boga kahayang deuk nyieun khalifah jadi Indonesia mayoritas Islam. Henteu bertentangan, ieu mah kakarak boga kahayang doang. Adapun sagala rupada nuturkeun ka pemerintah. Nu aya di Malaysia, nu aya di India, nu aya di Pakistan, nu aya di Turki, nu aya di Syria, nu aya di Mekah, nu aya di Australia. Kos kitulah. Nyana kakarak boga kahayang di dunia deuk ngalanjutkeun kekhalifahan. Saha nu deuk bakal dijadikeun khalifahna engke bae setelah solid di berbagai negara.
boga target sekian persen bakal engke ngedirikeun seorang khalifah jang rujukan boga kekuatan boga kahayang henteu bertentangan komo Muhammadiyah mah tamah tamu Muhammadiyah mah geus kieu geus pokona namanya geus kieu sumuhun dek naon deui geus puguh NU komo NU nu kuari mah tuh geus pemerintahis itu bahasa naon aing gitu nyaho geus kos kitu be pokona mah tah eueuh nentang alhamdulillah urang rek nentang kumaha nu mantak baheula ketika kejadian Amir Biki di Tanjung Priuk can nentang tama kakarak boga kahayang jeung can gerak selama can gerak jeung can action kapan teu meunang can dijadikeun bugot kok terlalu cepat amat sih Pak Harto oh lantaran boga panglimana baheula LB Murdani geus menyalahi aturan di dieu kurang dibahas bisa dibunuh tempat dibunuh di mana aya ketika geus action ieu mah kakarake boga kahayang besa didengekeun ku sasaha ceramahna mangga boga kahayang teh kos kitu ulah pemerintah rakyat kan pemerintah teh ayana pemerintah teh ieu teh endek ngamartahan rakyat kunaon teh teu nyambung jeung rakyat kakarak sakitu teu nyambung hanya beberapa masalah hanya di bidang soal keagamaan doang lamun didenge henteu masalah kunaon haji diberondong tanggung jawab Pak Harto jaga di yaumul kiamah pasti Amir Biki hudang jaga mana Harto aing ti heula lain puluh lain ratus ribu ketika kejadian di Tanjung Priuk ribuan dibawa ke truk diumumkeun hanya beberapa belas dan puluh apa tidak tahu masyarakat naon motifna ieu tanggung jawab di akhirat encan menentang encan naon encan action encan aya organisasina bugot mah geus terorganisir nah lamun kuari Al-Qaeda geus terorganisir ISIS eta hartina Islam kitu santri istri teu kumaha aing bet fokus kitu ieu jeung gumasia urang mah ISIS lain ieu teu puguh kan ISIS mah ku urang senjata aya negara geus dikuasai di berbagai negara Indonesia bage geus aya agen-agen ISIS kemudian nembakanana nya nama sahabat nu teu nurut kanyana dek Islam tah dek kafir dek Yahudi tetapi lamun ku urang ditingali perjalananna Yahudi mah hanya satu Islam mah sekian ratus Kristen mah hanya satu nu ditembak tapi Islam mah teu jauh ti buatan si eta wallahu a'lam kuari teu puguh teu karuh Yaman dibom ya iyalah aju di Indonesia kadar itu arasub ISIS anu ditanya ku urang mun ditanya sia ya asub ISIS jihad fisabilillah lain naon gaji gede di Indonesia gaji leutik cek mah atuh sia mah urusanna ka ditu kumaha pokona aing mah gaji gede bagus lah balik ka dieu meuli mobil aing hayang meuli mobil hayang nyeun imah nyandung oh sia urusanna kos kitu geus lain jihad fisabilillah nu dideuleu adalah urusan-urusan pibeteung iya keur kacau kuari di dunia masyaallah kumaha tah jeung bangsa Indonesia iya tuh tenang wae urang mah nu perang di Syria nu paeh kamari di bojong aya aja teu perang teu naon ge paeh bae atuh kalem bae sih anu perang di Irak harirup kene tapi di sepatan mah paeh bae di luhur kasur deui aja ku batu atuh tenang bae cenah eta nu parah loba jasa di rumah sakit umum tah deui geuring atuh nu teu geuring ge paeh wah atuh tenang bae sih ja paeh mah lain ku perang lain ku susah lain ku panyakit iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim perang masalah nu penting jihad fisabilillah daripada orang paeh di luhur kasur hajat teu para rugu mendingan orang paeh keur nyekel senjata urang katembak dah
sorga kadang. Masya Allah. Ya kuari orang kerjihad di ngaran aja. Asal niat nandu bener badi mah masing-masing. Maksudnya teu boga kontek-kontekan jeung selain ngaji. Kitu mau uga urusan jeung selain ngaji tukang wuduk teh, tukang sate teh, jeung jahe teh. Tah mah lain deui teh urusanna teh mah kumanyana bae. Aing mah ngaji bae beneran cenah ka dituna. Bener geus. Ngajina ge aing mah neangan tihang beudi. Maksudna bae khusu cek cenah. Batur balik jana masih kieu bae khusu-khusuna. Deres ditihang masih kadeuleuk keneh ieu mah nya pojoknya nyumput. Kopi aya, rokok aya. Ceknya nama aing teu neuleuh meureun. Aduh. Hum mukhaliful imam ya penting ya bugot ulah sok ngabugot-bugotkeun mentak penting ya lain lalagaan. Ieu mah urusanana urusan sebuah negara. Urang kan bangsana. Urang kan kaumna umatna kunya nyaho. Encan aya bugot-bugot di urang encan aya. Eta nu ditembakan zaman Amir Biki encan terorganisir perorangan lain tamah. Kejahatan penentang imam nu geus terorganisir, bener-bener dek ngalawan nyana. Eta kakarak bugot mukhaliful imam bi khurujin alaih nyana keluar karena aturan pemerintah tarkil inqiyad tidak nurut ka pemerintah kelompok maksudna aw madi hakin tawajjah alaihim atawa nyana nentang kana hak ngalarang nu disanghareupeun ka nyana titah mayar anu cek imam cek negara nyana embung ialah kelompok bugot bisyarti syaukatin lahum dengan syarat kuat gagah wa ta'wilin jeung takwil wa muta'in pin jeung diturut deui nyana nu mantak terorganisir ge aya ketua aya wakil aya sekjenna aya dewan suro dewan tanfid